lempeng kade lejeng karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar. Engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Adigung-adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah, iman teu ka Allah jeung ka Rasulna, paeh la tufattahulahum abwabus sama, bal dibukakeun lawang langit. Atawa iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat. Kita salat henteu, kita zakat henteu, kita puasa henteu, kita haji henteu. Kita ulah maling korupsi, kita ulah mabok, kita ulah zina. La tufattahu lahum abwabus sama. Moal asup ka sorga. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat. Insyaallah. Na'udzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du, janji. Ulama ingat ka wa'du, ingat ka Syekh Fadil kamari. Rame-rame baca salawat wa'du. Cakna insyaallah. Janji insyaallah kuduna urang. Janji baca 313. Janji. Pan teu bagus eta kos kitu. Caknya da ge insyaallah. Nyana ngomong deui. Baca 313. Waduh, kumaha waduh deui. Insyaallah caknya lagi atuh. Sebab besi janji aju teu maca, pan ieu buktina henteu kan. Emang maraca aja henteu. Atuh ka ambeuna ge pan lain deui. Atuh ngaca shalawat mati jauh kene ngahiliwir seungi. Ieu mah pan bentek. Wah, ieu budak janji doang maca shalawat padahal henteu. Janji Allah tengetkeun supaya mantep, bukakeun hati, asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ya janji Allah, walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah, iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman. Sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim, di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos, cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina.
nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukuna kitu kene puasa zakat haji. Nah ku hari pengamalanana wa amilus lihat enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah masya Allah eta jelema-jelema eta lah nu bakal dibere sorga alhamdulillahirabbil urang berarti kan sadaya tuh coba urang lamun ditanya iman kalau iman kajun diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah tembak cenah saya paehan naik iman baik ka Gusti Allah berarti kan bener iman sia ka Kangjeng Rasul itu iman jasa aing muludan mual tahun aku sadus bae wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi tah ngamalkeun amal soleh dole di masjid sanu ngimaman emang saha atuh nyaho ieu teh nyaho amal soleh salat puasa Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu mun haji kajian sugi adag-adagan sakali jai mah geus zakat atuh aing mah kan zakat deui kumaha deui eta memang kos kitu jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah nah ieu lah ulaika ashabul jannah sorga geus murah jasa sorga mah nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah teu agungan kene cincin digosokan bae cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti na ngaji nyana salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha ari neuk ngaji aing salat subuh heula ajo niata qada berarti bener kan na ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta tungguan lah maji dikan salat subuh lah sholli fardhu subuh rakatain qobon Allah itu kan bener berarti kan bener surga eta sanajan kabeuragan teu salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakatain adaan Allah padahal jam 7 eta salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qodoan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qodho nyanana atuh aju nyanana hudangna jam 7 qodoan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut doang seutik oh masalah mun kieu mah sia salat enggeus salat zuhur sabarakat 3 iya budak kudu diservis ya ke asar saya ke sholat nggak sholat tahun asar sebarakat 2 wah iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti iya bener tepat zuhur 4 asar 4 maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilus solihati eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa
Kaula nu agung tega beratkeun kawak-awakan kahiji jelema sahabat di mana bae aya narek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat da kos kitu salibati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum guys, seberangkat opat, cepet amat, jumping kan guys, kuaing, sakumaha trial budak. Tapi kan sholat, emang aing mah bisa nakos gitu. Cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan lah, nukallibu nafsan illa usaha, ngadalil coba eta. Iya tuh guys, geus ulah disalahkeun emang Quran kos gitu Pak. Wayah ngeunah bae urang tetep. Iya ulah sambarangan iya ayat mahal ya enggak sepenting masa sholat baik mana ya anak orang gitu bah kalau mau sholat tidak khusus boro-boro sih aing ente enggak sepenting sarolat baik dek khusus dek ente ayo nggak sholat deh pokoknya mah ya ke surga malain ku husu ku iman amal soleh enggak bisa nasa gitu cek kamari je ngajelan nukal lipun nafsan illa usaha eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya syaratna, asalnya rukuna beres. Geus. Eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal mal kabeuli. Mal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari na ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitisna teh jerona ge kadeuleuh ku ngagengcelang endek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah Subhanahu wa taala batak la nukallifu nafsan illa enteng geus ulah sok hese-hese masyaallah karim